Manawi aya sabeunyer sabeaskeun aya sejarah ieu Pinang Rubak kumaha kronologisna dinamian Pinang Rubak kumaha kan sabeunyer saeueun lah hayang aya pangdugi aya sapertos wejangan naon kedah aya nuju panen kieu kumaha aya hiji panterangan apa kumaha ke didugikeun ku mi ke ku abi diperkuat dan abi nuju ngajengkeun dina RKPDes anu tina masalah cagar budaya. Jadi seni budaya ku abi ke aya nu aya wadahna teh abi komunitasna disepuh kapungkur dan kami kami pangdugikeun ieu sakata dua kata oge gitu. Anu kieu ieu mah sanes disepuhnya. Mau maaf ieu mah maaf anu tekinten maafna nya. Kumargi kamari teh dina pungi naon nya. Aya sanes irapat da sanes ngimpi sanes. Da eta mah nuju di tu rorosan teh geuning aya di pamuruyan teh makam. Tah nuju di dinya cenah uju jorelat kitu aya anu herang prai kitu tah. Ai tos kitu teh cenah he wayahna pangnepikeun ka kokolot cenah kitu. Kokolot di mana da teu aya kokolot cing teh aya nama di dieu pan akin teh aya nya. Teu aya cing teh kokolot mana atuh kokolot ieu mah amanat erek diguguheug henteu heug saurna teh. Naon amanat teh kumaha sok cerioskeun cing teh. Ari kitu cara kieu ayeuna pangbejakeun ka kokolot tuh nyipu haci geus carurik sawah geus beak dihakanan kuno kitu parena pangintennya. Cenah ayeuna nyipu haci teh tos carurik we keseleun hayang balik cenah itu geus keseleun nyipu haci teh. Atuh balik mah bakal teh aya pare atuh bener. Ka eta mah cenah ieu mah pangbejakeun aya cenah ka kokolot cenah nyipu haci teh geus karseleun sade sayang balik. Mitos karseleun cenah carurik wae cenah kitu. Tuh cenah sawah-sawah ayeuna geus ruksak beak cenah kitu. Saurna teh panggugikeun eta mah cenah kakolot. Eta mah cenah heug wae ek ditepikeun. Heug henteu heug da cenah kaula mah saukur naon kitu teh. Eta wungkul cenah amanat cenah ieu teh. Ulah sampai ka kieu cenah ieu dunya teh. Mimpi emih teh dah henteu cing teh da eukeur nyaring geuning ujug-ujug kolepat cing teh aya anu caang ngemprai di dinya teh tapi da di pamuruyan cing teh emih teh di dinya. Di pamuruyan abi nyanakan cai kagungke nyangku. Alhamdulillah. Mulut dan ras engke ka gunung abi ka Pasir Ipis. Abi mah meh jadi nedapi doana teh ti para sepuh. Ku abi bade diangkat derajat para sepuh leluhur. Orang saya ulah sampai ka terkikis gitu teh aya sare-sare teh aya budaya teh gitu. Dan ku abi diangkat deui nya ngadamel komunitas di dieu teh gitu umum gitu. Satatar Galuh Pasundan gitu. Ku abi teh nyepi doana ti mi meureun sing kaangkat meureun abi sadayana kaangkat derajat. Amin. Kaki Hendi teh aman ieu cing teh da ieu teh ngimpi lain cing teh emih teh geuningan dah satu pararuguh cing teh aya naon saha kokolot di dieu teh saha cing teh kitu. Nah saha atuh cenah kokolot di dieu geus aya naon ieu cing teh aya ilapat aya mani amanat pangbejakeun ka kokolot saha wae nu jadi kokolot pangbejakeun cenah. Oma cenah tuh cenah nyipu haci teh geus ngakarseleun carurik bae cenah kitu. Carurik bae cenah nyipu haci teh geus karseleun cenah. Tuh kabeh sawah-sawah digempur kabeh beak. Ya abi teh di desa teh kantos ngajengkeun. Satiasa mungkin Pinang Rubak kedah aya da dina papakeumna ge aya. Ayeuna lamun dihilangkeun kan pincang nih. Abi itu ngangkat kearifan lokalnya asal usul hak asal usul dina peraturan pasalna aya kan jelas. Ayeuna lamun nya tolonglah warga di dieu ka lurah
RT RW diskusi lah. Da kuda aya soalnya kan abi ngangkat kieu teh sanes heureuyan gitu. Nya mengkuak sejarah Buyut Jagar. Eta teh kekuatanana sejarah Buyut Jagar kan sangat lumayan gitu. Sanes lumayan deui da anu kapungkurna anu nyepeng pusaka Satatar Galuh di Buyut Jagar teh pangsaktina ti Cirebon. Di makam panjang mah aki lurah nya aki encep ramana aki encep teras sakula warga di dinya teras eyang golong anu panjang kuburanana eyang golong eyang lumrah eyang lumrah pami eta mah di makam itu nya makam panjang da meh oge waktu kadinya nyapu sana Aisyah sana mawa naon ka dieu sana gitu saur aki encep naon aki mawa naon da ieu maniak nyapu sia cenah geus jaroh tuh ka eyang lumrah na mana atuh eyang lumrah teh cina sia tara ai nyapu mah osok teu apal jenenganana cing teh kitu teu apal heuh teh yang geus sama eueuh ka hayang atuh kudu mawa naon aki cing cenah ieu ai dia ka dieu teh mawa surutu mawa rokok cenah abi teh hoyong dimumule gitu nih lamun ayeuna nya aya generasi komunitasna nimet kantun ngontak nuhunkeun bantosan ku abi siap kaluhur ami mah kantun komandankeun gitulah perintah siap abi ngabantos gitu. Aduh, ribu-ribu nuhun. Karuhun teh terbuka ayeuna teh kitu. Doana wae timi sing lancar, sing barokah gitu. Mugi-mugi wae. Menjudugikeun ka, duh ya Allah. Laras asa. Kamu ku abi mah ini cita-cita nih di gapuraan, aya ciri khas jadi tangkal kawung. Itu rencana abi. Di gapura yang Buyut Jagar di Buyut Jagar nah gapura oke rencana teh mudah-mudahan ditaikeun anggarannya ku pemerintah da ieu mah pikeun pemerintah kene pikeun kepentingan umum gitu kepentingan kanggo abi ulah sampaikeun para wali para karuhun teh nya ulah sampaikeun ka di teu ayakeun ulah nepi kumaha aya abi mah sajangan nuhunkeun mih ku jasa-jasa namarantena tinini ti aki ti Buyut Jawareng udah cintung siburna hare-hare Adam Hawana da mah bisa kieu mun teu aya aranjeunna gitu. Aya abi amanah ti aki tuluikeun gitu. Nya abi maruruh teras. Ai di daerah Pribados mah di Kabupaten Majalengka janten tina persasi teh kanggo kuncen nyondong. Namun Pribados oge di ditu menuju Pribados ngajengkeun alhamdulillah tos katarampi intensif ku anjeunna masing-masing. Nah, namun sarsilah pinang rubak nu sakumaha pun aki Bapak Padma Bapak Kolot nya ngariwayatkeun bahkan di urang masuk aya buang mongkur di mana rek panen dina setahun sekali di sarsilahna. Tiap juru anu sakumaha nganamu hapunten ka para wargi desa Lampuyang anu sakumaha inti kolot baheula ayeuna tos teu aya. Intina punten boh eta teh simbol keur kahirupan hari-hari di alam dunya keur pieunteugeun urang sarerea. Anu mana di dinya contoh lamun nyeungeut menyan rupana hasilna arangna eta pieunteugeun urang bacaeun urang. Ya puntennya terus panjang tah intina didinya dikaji ku urang ayeuna dilagenakeun di desa Golak alhamdulillah Pribados namun Pribados hapunten sanes ngaluluhan para wargi namun udah Pribados ge putra daerah dieu ngan ai pinang rubak mah sasakalana tangkal jambai gede cepot aki mah ai jambai gede disebutna pinang ngan ai pinang rubak mah Pribados Tatar Kalimantan Sumatera dugi ka NTT teh aya kami pinang rubak teh mung hiji. Jadi pinang teh ngarubakan jadi di tiap daerah aya urang pinang rubak. Jadi ngarubakan daerah
pengen nyambung na yang Dharma Raga Kusuma dagolangan Jakarta eta. Jadi kan ituna sarsilahna anu disebut ayeuna lingkungan Panjalu we contoh. Tayeuna sasakala Panjalu kan ukur Cibarengko kan. Udah panongan. Ieu sarsak-sak istilahna Cibarengko Pinang Rubak Panjalu eta bukna Kapunggor mah dia teh tilu buku teh. Dipun aki hiji di Bapak Sitarja hiji terus dakin saya hiji. Katanya luar teh buku teh. Saur pun aki. Namun karesan hari teh zaman gerombolan kacanak caah cenah. Bukuna ieu sarsilahna. Ieu mudah-mudahan urang ngaguar kieu bisa kabuka deui gitu. Ya alhamdulillah pribados ge di ditu terus dilegenakeun. Contoh ayeuna Talaga Manggung. Ya, manggung. Nah, Talaga Manggung teh terus dilegenakeun, ayeuna di sejarah teh dibukukeun. Tapa mudah-mudahan desa Golat oge kedah gaduh sejarah dibukukeun ke orang-orang budayawan bahkan di mah. Lamun dina setahun sekali diayakeun bungbang. Nya, tah ieu sanes bae urang ayeuna bae dituna tojanya tahayul itu ieu nya. Namun hapunten ai sepuh baheula mah tik ngawitan ngalapare. Nya punten ieu baheula mun nyawen. Ya. Tapi eta teh simbol keur urang. Rupana kain bodas, rurujakan nu 7 rupa kudu aya. Eta teh pieunteugeun keur hirup. Keur urang nu ngalaman, cing baca hiji-hijina eta rurujakan teh. Ya. Ku para nonoman ayeuna sing dugi kadinya sing nyerep dina ati sanubari urang. Naon dasarna? Tah eta teh geuning kolot kitu teh pieunteugeun keur urang kahirupan urang. Dina sapopoena. Jadi zaman ayeuna mah pruk-prak pegawe tapi ulah dibarengan jeung Wah. itulah cerita ya. Tapi tujuan teh kadinya Gimana tapak jelasna terang gitu. Sabab ai menurut ayeuna sapasang nyepuh haji teh ayeuna di Gunung Agung Pasir Ipis. Terus Nya, teruskeun ka aki. Da ari pribados oge masih kate lingkungan Matak Tandarogit tekeng nonggongan gunung sawah panterangan. tapi lamun urang ayeuna istilah lanjut galur asal cikal insya Allah keberhasilan bahkan hama oge dijaga. Tah ieu pangpangna desa Golat mah biasana sok aya nayuban. Bungbang cenanya. Nayuban. Ya. Ai bong mah ibing ai nayub mah mencakup keseluruhan. Eta dina bahasana sepuh. Ya pun dan Sok keur barengten cenah. Bener ieu. Inti pembicaraan urang Sunda loyogna ka mana, datangna ka mana. Jadi kadang-kadang ai sepuh mah nu disingkat teh bungbang. Ai nayub mah keseluruhan intina ibadah hartosna teh. Jadi sejarahkeun dibukukeun. Janten dilegendakeun eta kanggo masyarakat anu awam pada terang. Ya. Intina dah kitu. Ieu hatur nuhun ayeuna ka para nonoman. Tatah desa Golat ieu kedah dibangkitkeun. Ayeuna kesenian seperti buncisna anu pokona buncis. Tah eta teh ayeuna di budaya waya Gemiung mah intina ayeuna pan geus diakui di luar negeri teh. Ya. Intina gitu nya. Janten urang ulah nepi ka Paremun Obor eta buncis teh. Angklung teh ulah nepi ka leungit. Kita kabeh mah jarah ge teu ngarang ge obor. Ciri khas Abi sang rencangan sadayana sok jasa ngagandengan. Engke dilanjut deui meureun Abi arameng ka bumi gitu. Barokah hibarna kami anu timah.